sama kami abdi dan sa abdi biasanya dipanggil kami Nazul. Yuswa anjir sabaraha. Yuswa abdi 15 tahun. Anjir cicing di mana? Abdi cicing di komplek perumahan Gria ada 1 Blok B11 dulu Jalan Dahlia nomor 3. Kumaha kekayaan di saluran Imam Abdi setanangkalan sareng tanangkalan anu ngajenenkeun hawa seger. Anjing sekolah di mana? Abdi sekolah di SMK Cibitung. Hiji jurusan TMI. Anjing kelas sabaraha? Abdi kelas 10 di TMI tilu. Kelas abdi di lantai 2. Kumaha kekayaan sekolah? Sekolah abdi ada 3 lantai. Sama ada AC, mabok, tinggal sekolah abdi ngadukan sawah sama kepelakan segar. Hobi abdi naon? Hobi abdi diajar, abdi diajar bukan di minum karasep anjing naon? Abdi resep pisan minum es teh sabab nyegerkan tenggorokan pisan. Tuang karasep anjing naon? Abdi resep pisan tuang ayam goreng. Kumaha kekayaan sakola anjing waktu istirahat? Bukan istirahat, balik-balik ke SMK Cibitung. Hiji kakanting beli jajan jeung tuang. Kumaha kekayaan sakola anjing waktu upacara? Yang di sekolah abdi sekali upacara tes tertib pisan. Kumaha kekayaan kelas anjing waktu diajar? Kelas abdi tertib pisan dan ribut-ribut. Kendaraan naon anu sok dibawa ke sekolah? Abdi naik motor ka sekolah. Abdi angkat ke sekolah jam sabaraha? Abdi angkat ke sekolah jam 6 enjing. Belum. Ini gua cut.